Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salamnya. Wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salam. Alaika misti ka anjeun bi ikro isalami kana ngawaler salam, kana maos salam. Ala kuliman ka setiap jalma ta'rifu anu wawuh anjeun hu kaman waman jeung ka jalma la ta'rifu nu teu wawuh anjeun hu kaman minal muslimina ti sapalihna reng-rengan kaum muslimin. Wa iza salamta jeung di mana uluk salam anjeun ala ahadin kahiji jalma minhum ti ieu muslimin falam yaruddu tuluy teu ngajawab ieu ahad alaika ka anjeun. Urang uluk salam tapi batur teu daekeun ngajawab. Fala tusi ulah ngagorengkeun anjeun bihi ka ieu ahad. Adzonna kana sangkian. Waqul jeung ngucap anjeun lam yasma au la'alla. Lam yasma teu nguping itu si ahad. Aula allahu atawa buah-buah ieu si ahad teh rodda eta ngawaler ieu ahad tapi palam asma teu ngupingkeun kuring kana ieu rodun nusnudon we teu kadengieun kitu atawa ngajawab tapi ku urang teu kadenge kitu. Wa idza dakhalta jeung di mana asup anjeun baitaka ka bumi anjeun pasallim mangka kudu salam anjeun ala ahlika ka keluarga anjeun. Wa in dakhalta jeung lamun asup anjeun masjidan ka masjid au baitan atawa ka hiji imah laisa anu teu aya pihi di ieu bete saha ahadun hiji jalma uluk salam ka imah tapi kereueuh jalma pakul mangka ngucap anjeun assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu ari kasalametan alaina moga tetep ka abdi sadaya wa ala ibadillahi jeung ka pirang-pirang hamba Allah as-solihina anu saroleh kabeh. Fa in wajadta mangka lamun manggihan anjeun musliman ka jalma muslim pajtahid kudu sungguh-sungguh anjeun anta bada'a kana yen ngamimitian anjeun hu kana itu hu ka ieu muslim bisalami ku uluk salam qabla ayu salima dina samemeh uluk salam itu si muslim alaika ka anjeun. Wa qad kila sareng nyata dicarioskeun di Rasulillahi ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iza laqiyal muslimu al muslima fa ayyuhuma yabda'u bisalam Rasul ditaros di mana tepung dua muslim mana nu pangleuna maca salam. Iza laqiya di mana dongkap saha di mana tepung gitu. Saha al muslimu jalma muslim al muslima ka anu muslim deui
payuhuma mangkari nu mana ti ieu duanana yabda'u eta ngamimitian ieu ayun bisalami kana salam qala ngawaler Kangjeng Rasul ulahuma nu kahijina ti ieu duaan billahi mungguh Allah heula-heula dina tepung wa fil hadis sareng eta tetep dina hadis yusallimur raqibu alal masyi wal qaimu alal qaid wassagiru alal kabir yusallimu uluk salam saha ar-raqibu jalma anu tumpak kendaraan alal masyi ka jalma nu leumpang wal qaimu jeung anu nangtung alal qaidi ka anu diuk wasogiru sareng anu alit keneh alal kabiri kanu langkung ageung wal qalilu sareng anu saeutik alal kasiri ka jalma loba walaika sareng misti kanjeun bitasmitil atisi kana ngajawab anu bersin Ida hamida di mana muji ieu si atis fa idza lam yahmad mangka di mana teu muji ieu si atis fa zakir mangka kudu ngelingan anjeun oh ka ieu atis biqaulika kalawan ucapan anjeun alhamdulillah lapad alhamdulillah wala tadkhulu jeung ulah asup anjeun baitan ka hiji imah goiro baitika anu salianti imah anjeun hatta tastazina sehingga minta izin anjeun awalan dina mimitina fa inistazanta mangka lamun geus minta izin anjeun salasan kalawan 3 kali palam yudan tuluy teu diidinan sahalaka anjeun fala tu'id mangka ulah ngabalikeun anjeun al istizana kana menta izin wa idza nada jeung di mana ngagerwan ka anjeun saha muslimun jalma muslim fa ajib kudu ngajawab anjeun hukaya muslim bitalbiyati kalawan ucapan labbaik talbiyah teh labbaik wa idada'a jeung di mana ngundang ieu muslim ka anjeun ila ta'amihi kana dahareuna nasi muslim pam takruk mangka ulah ninggalkeun anjeun ka mana wa idza da'a jeung di mana ngajak muslim ila ta'amihi kana kadaharanna si muslim fala tatruk mangka ulah ninggalkeun anjeun al ijabata kana nyumponan illa li udrin kecuali aya udur syar'iyyin anu bangsa syara wa ida aksama jeung di mana sumpah si muslim alaika ka anjeun antap ala kana yen migawe anjeun syai'an kana hiji perkara
awas suilta atawa dipenta anjeun billahi kalawan jenengan Allah syai'an kana hiji perkara pa iyaka mangka kudu sieun anjeun antam tani'a kana yen kacegah anjeun wa qala sareng ngadawu saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh Rasul mal'unun eta dilaknat saha manjalma saala anu menta ieu man billahi ka Allah wa mal'unun jeung lapan mal'unun wa mal'unun jeung dilaknat saman jalma suila nu dipenta ieu man billahi kalawan jenengan Allah falam yu'ti maka teu mere ieu man wa alaika sareng misti ka anjeun bi iyadatil mardo kana ngalongok anu uzur wa tasyi'il janaiji jeung nganterkeun pirang-pirang janazah wa bi ziyarati ikhwanika sareng nganjang kadulur-dulur anjeun al muslimina pirang-pirang anu Islam billahi dina agama Allah kullamastakta samangsa ngaraos sono anjeun samangsa ngaraos sono anjeun kullamastakta samangsa ngaraos sono anjeun wa bimusofahatihim jeung kalawan musopahana kaitu ikhwan indal liqai dina nalika tepuk wa su'alihim jeung naros kaitu ikhwan an ahwalihim tina pirang-pirang tingkahna ikhwan wa su'ali jeung naroskeun amman ti jalmi goba anu samar ieu man minhum ti sapalina muslimin wa in kana sareng lamun bukti ieu man maridon eta nu uzur udta tah ngalongok anjeun huka ieu marid wa in kana jeung lamun bukti ieu man pisugulin dina nalika katungkul a'anta mangka nulungan anjeun huka rajul istata'ta kitu oge lamun mampu anjeun wa ila jeung lamun teu istata'a da'auta tah ngadua anjeun lahu pikeun ieu man wa alaika sareng misti ka anjeun wi husnudzonni kana sae sangki bi jami'il muslimina kasadayana jalma muslimin wahdar jeung kudu mikasieun anjeun antusia kana yen goreng anjeun adzonna kana sangkaan bihim ka ieu muslimin
antusia kana yen goreng anjeun adzonna kana sangkian bihim ka muslimin. Wa qala sareng ngadawuh Nabi alaihi salatu wassalam, Khislatani laisa fauqahuma syai'un minal khairi. Khislatani ari dua tingkah, laisa anu teu aya fauqahuma saluhureun hislatani. Naon syai'un hiji perkara minal khairi tina kasayan. Husnudzonni tegesna kahiji sae sangki billahi ka Gusti Allah. Wa husnudzonni jeung sae sangki bi ibadillahi ka pirang-pirang hambana Allah. Wa khislatani jeung dua tingkah laisa nu teu aya fauqahuma di saluhureun ieu hislatani naon sayun hiji perkara. Minasyari tina kagorengan. Suudzoni kahiji suudzon bilai ka Allah. Wa suudzoni bi ibadillah kadua suudzon ka pirang-pirang hamba Allah. Husnudon pang alusna, suudon pang gorengna, boh ka Allah, boh ka papada jalma. Wa ghayatu husnudzonni jeung ari puncakna sae sangki bil muslimina ka pirang-pirang jalmi muslim eta alla ta'taqida yen nekadkeun anjeun asyara kana awon bisayin dina hiji perkara min af'alihim tina pirang-pirang pagawean ieu muslimin. Wa aqwalihim jeung pirang-pirang pagaweana muslim. Wa anta bari ari anjeun eta tajidu manggihan anjeun lahu kana ieu syai' mahmalan kana tempat fil khairi dina sae. Pailam tajin mangkalamun teu manggihan anjeun lahu. Pailam tajin mangkalamun teu manggihan anjeun lahu ka ieu syarrun kana goreng, mahmalan kana tempat, pihi dina ieu hasanun kaalusan, kal ma'asi sapertikeun maksiat, panihayatud dzonni mangka ari puncakna sae sangki panihayatu husni dzonni mangka ari panungtungan husnudzon bimurtaqibiha kanu migawena ieu ma'asi antanha kana yen ngalarang anjeun hum ka muslimin anha tina ieu ma'asi. Watazunna jeung nyangka anjeun bihim ka ieu muslimin anna imanahum kana sanyana imana ieu muslimin yahmilu eta ngajurung ieu iman ka muslimin alal intihai kana eureun anha tina ma'asi wa tarkil israri jeung ninggalkeun nganggerkeun alaiha kana ma'asi bitaubati kalawan midamel taubat minha tina eta ma'asi. Wallahu a'lam bishawab.
bermanfaat.